ngaran-garan di kampung mau lamun teu kitu rek di mana hirup. Era ku disebut hirup, aing ngaran hirup teh aktivitas. Kudu aktif. Da rumasa hirup teh loba pangabutuh, aing ngaran-ngaran hirup mah kumaha we carana pikeun majangkeun hirup. Sagawe-gawe ujang. Sanajan BBM naik kapan teu kapangaruhan teuing kumaha na beubeulieun ai urang daek berkarya mah nya cu. Cu heeh nuhun paingan ceuk hariring nya cu abong kena hariring lain anu kuring haleuang lain nu urang sabab hariring teh geuning nu maha wening haleuang nu maha wenang ceuk hariring ulah waka suka seuri muncan panggih jati diri tah ku hal sakitu wa anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduh haja ucuk urang mah hirup ngan ukur derma ngalakonan ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing ridho hirup teh diatur sabab lepas tina aturannya aya mamalah kana dirinya cuk dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah nyaeta ari ibadah teh eta teh panggupai pangeran supaya balik deui ka anjeunna ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keung eueuh pibatureun hirup numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na lempeng jeung maha konstitusi abeh naon abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha eta panggupai komo cek haleuang leuwih jero mah geuning ucu gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagara anu baheula nagara tunjung sampurna nyaeta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang alam padang poe panjang alam nu teu kaselang-selang alam asal sabab aya nu leuwih halus deuleu tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat ari ilahi sanajan dek kana goreng hempe ai moal ngagugu mah da aya pitempateunana dek kana hade geraprak da geus dibejaan teh da ari pangeran mah nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ai Allah mah moal untung urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena kurugi jeung ku untung teh urang-urang keneh nya nu mawi poloskeun mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih kosongkeun hate bersihkeun hate ai kabersihan teh nyaeta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontohan ku Rasul
Rasul Pangeran anu dinasasi ieu nyaeta sok diayakeun pangeling-elingna nya cuk nyaeta diisrokeun di mi'rajkeun ana junjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa eta kejadian teh spektakuler. Laduni cuk. Nyaeta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Ku ayana barokah Allah ti Masjidil Aqsa langsung mansat ka langit kahiji. Kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh, tidinya nobros ka Sidratul Muntaha, ka rob-rob aras ka itu. Dugi ka audensi. Hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka kalengit katujuh teh menang oleh-olehnya eta salat anu 5 waktu. Nyajang. Taya idangan Rasul anu ngalangkungan hese capek susah payah pahit getir lara balang sakte ku urang-urang mangpaatkeun. Demi kasalamatan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan. Cing sajatina cing sajatina ulah dipalsu jeung ulah loba kapangaruhan. Ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong teh kitu. Dina perjalanan nepi ka teu aya gangguan naon-naon saperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta pe kepecakan di jalan halangan ku kai atawa loba macet. Tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab, teu loba pipining, numawi poloskeun jang. Numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu, ai masjid teh pan eueuh kompor. Kosong ngolongpong bari jeung bersih hatena. Nganu aya teh sajadah tempat sujud, salamina sujud ka anjeunna. Nya cu takwa sakitu atuh mudah-mudahan we ku ayana sasih Rajab ieu urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apal kana riwayat Rasul diisrokeun dimi'rajkeun mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea ujang. Nyaeta buktikeun dina gawe anu nyata. Boh tekadna, boh ucapna, boh lampahna teh urang teh jing luyu jeung perintah Allah oge sunah Rasul nya ujang. Mat ulah wani-wani ngaluwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang teh mah ulah wani neuteuk, mun ponok tong wani nyambung kudu nya ceuk nyana, kudu lain ceuk lainna, ngadek sacekna, nilas saplasna. Kaituna supaya ulah melengkung bekasnya lahan. Temongkeun anu aslina ulah dipining-pining nya ujang. Tak kitu cu. Ku ciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nyaeta sareng urang kalihna nyaeta nuju diajar dina kaislamanana. Diajar ujang. Sapanjang hirup mah nya cu. Sabab naon pang disebut kudu diajar teh? Sabab di luhur langit aya langit. Di atas langit aya langit. Nu matak targetna belajar. Eueuh tungtungna ceuk urang kaler teh mah nyaeta lifelong education, long life education. Jadi sapanjang hirup belajar. Sanajan geus kolot mode dewek. Tatanya we.
Kanu kitu kanu kieu oge wa mah teu oleh nanya